Assalamualaikum, Sampurasun barudak sadayana, kumaha dararamang. Mohon mudah-mudahan arurang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tepang deui sareng Ibu ini dina pangajaran basa Sunda di kelas 5. Tah ayeuna dinten ieu arurang sadayana bade ngalajengkeun materinya masih di pangajaran opat. Materi nu bade ku Ibu didugikeun nyaeta ngeunaan istilah kasehatan. Tah sateu acan diajar, hayu urang sasarengan macakeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pek ayeuna hideuk buka buku paketna. Kaca 38 sareng kaca 40. Halaman 38 sareng halaman 40. Atos dibuka. Pami atos ayeuna Ibu bade naros ya. Cobi, saha nu terang naon ari istilah kasehatan teh? Leres, istilah kasehatan nyaeta kaayaan sajahtera tina awak, jiwa jeung sosial anu ngamawakeun sakabeh jalma hirup produktif secara sosial jeung ekonomi. Tah tangtosna seueur pisannya istilah kasehatan teh aya bagian awak, aya ngaran-ngaran kasakit jeung ngaran-ngaran kasehatan nu lainna. Tah nu bade ku Ibu dibahas dinten ieu nyaeta istilah kasehatan ngeunaan ngaran-ngaran kasakit. Hidup oge tangtos tos terangnya aya naon wae ngaran-ngaran kasakit teh. Tah di dieu Ibu bade macakeun heula kalimah nu aya di halaman 38 ngeunaan istilah kasehatan. Ku hidup regepkeun nya. Tah upami katuangan eta mah ngabalukarkeun nyeri padaharan. Padaharan urang bakal kaganggu sabab kokotor atanapi virus lebet kana padaharan urang. Nu hartosna tah upami katuangan eta mah bakal nyebabkeun nyeri patuangan. Makanan yang sembarangan akan menyebabkan perut kita menjadi sakit. Nah, buka deui halaman 40. Nah, dina cutatan kalimah nu tadi teh aya kecap nyeri padaharan. Tah kecap nyeri padaharan teh kaasup kana istilah kasehatan. Salain ti nyeri padaharan tangtos rea keneh nya istilah-istilah nu sejenna. Hayu ayeuna urang tinggal sasarengan. Tah nu kahiji aya istilah kasehatan batuk. Hidup tangtos tos serang. Nu kumaha nya ari batuk teh? Lajeng deui borok. Nah, aya penyakit borok. Lajeng deui aya nu namina penyakit cacar. Nah, cacar teh pami dina bahasa Indonesia mah kuris. Lajeng deui nu kaopat nyaeta gondongan. Gondongan teh nyaeta bareuh beheung bagian luhur. Beheung teh leher nya pami dina bahasa Indonesia mah. Lajeng deui aya nu namina leuncangeun. Naon ari leuncangeun teh? Leuncangeun nyaeta kuman cai dina sela-sela ramo suku. Ramo suku teh jari kaki ya. Lajeng deui aya nu namina istilah rieut. Tos teu asing deui nya rieut teh hartosna puyeng. Teras lajeng deui aya nu namina rorombeheun. Ari rorombeheun teh nyaeta naon cobi? Nya bareulah dampal sukuna. Namina teh rorombeheun. Tah nu nembe ku Ibu disebatkeun teh mangrupa istilah-istilah kasehatan. Nyaeta ngaran-ngaran kasakit. Ayeuna pancen hideuk tugas hideuk pek dibaca deui halaman 40 ngeunaan istilah-istilah kasakit. Pami atos kayak sakedap di dinya aya 20 istilah-istilah kasehatan. Ku hideuk dibaca deui nya. Pami atos hideuk kerjakeun pananya nu aya di handapna.
Aya 10 soalnya hidup kantun ngalebetkeun kecap nu aya di luhur kalimah kanu garis nu tos aya dina buku. Ku ibu dicontohannya nomor hiji aya kecap hapur. Kalimah di handapna panyakit titik mah upama kakesangan sok karasa atel. Desina nu dina garisnya eta hapur. Tiasa ibu yakin hidup sadayana pasti tiasa ngesian. Tah panginten sakitu wae kangge pangajaran dinten ieu ku ibu dicekapkeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.